Zarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Zarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus zarah. Cukup. Kanjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kanjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kanjeng Nabi atau komo Kanjeng Nabi na. Nu mantap tadi Kanjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha. Kanjeng Nabi blon ieu budak ya. Dipade ku Haji Purali ieu mah 2 kali blon deuk. Ya Allah ya Rabbi. Kanjeng Nabi na hadir ketika orang salam, ya Karim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Kiai Jamaluddin, masyaallah. Anta habibi ya Jamaluddin. Tuh. Kasih mana dia cenah Kanjeng Nabi? Banten dah.